warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abdi jeung rerencangan pada nampilkeun drama Sunda nu judulna Ngagawean Tugas Kelompok. Nepangkeun abdi namina Siti Hinggil, Abi Fajar, abdi Nova, abdi Seril. Abi Irfan. Ya urang nu tugas sekolah itu Mas biasanya Di masjid pantai apa di Saуда? di sawe di sawah nenaeun bari pemandangan. Aya mun kitu mah kuring rek bagi salah ganti baju dan kita salah. Kita langsung menuju ke sawah. Kemana nya? Terus sampai jam 4:30. Ieu manehna can datang keneh wae geuningan. Terus Loba manehna poheun lamun ayeuna rek ngagawean tugas sekolah babarengan. Atawa meureun barang sama manehna lamun urang ngagawean PR di mana? Apa urang ka mana wae kitu nya? Meureun manehna ketemu urang-urang. Nah ya urusan, tapi tuhul mereka ngapa orang-orang. Kalau ndak kuari lah sambari ngagawekeun tugas. tuh pan bener sih pan karek ka dieu. Tapi kunaonnya manehna lulumpatan kos kitu jika diudag juri wae. Make baju sakola engko deui. Karena naon itu pisanna aya di saung nya teh saberangan sakola. Itu maneh pasti karek urang sarenya. Kan kadang mah di pepatahan ku kolot tong sare buru-buru teh kos kitu tanya. Dicandak tina video tadinya eta tong sare burit-burit. Punten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.